gokil. Wah, Yo, nyala lampu dah. wah. Nih, itu. Duh, karena sawitnya lah. Maneh tuh yang dengan sensasi. Satu sasaltoan tuh di ditu. Dinu lega tuh buat ya karosel. Geus we grasok maneh kawin deh. Anggap ronggeng atuh. Yang orang bisa joget ya geus dilawan hajat ieu teh. Kawin tindi modalna tuh kawin teh. Sok we joget bata di dinya. Sorangan. Tuh da aing teh mah burung. Lah, geus dak cari cing ya. Panas puyeng kieu. Teu nyahoan keur lalieur ya urang ya. Dah. Arua begitu ya. Ya, kurang ge loba masalah mah. Santuy we atuh dibawa enjoy mamang. Ya, kos urang enjoy. Atuh boga masalah ge. Kemana we pikiran mah? Keun masalah malah. Kunaon nih ya masalah yang apa orang mah? Nyawa atuh. Nih orang ngabicara. Gudang hujan ge. Kunaon nih masalahna di deuh kitu eh. Naon nih? Lah, panu kieu carita nama. Kumaha? Ya, dangukeun. Sok. Kumaha Orang palusing kieu teh aya masalahna. Ya, pan kieu. Sok. Urang teh melak lauk. Urang teh nyoba usaha anyar melak lauk carita nama. Tapi orang melak lauk di balong dipelakan sakintal beak, dipelakan 2 kintal beak. Beak dipepecak sugaan ku maneh mah. Heueuh, dipepecak ku sero suka. Kulan bayawak. Sama sok tara nyimpul. Saro blog. Ganeng lah. Aing mah pusing ya geus ngomong sero geus bayawak nu aya mah urang duit beak lauk eueuh ieu teh. Balong nama aya keneh lin ku sero ieu. Tahan sih. Heeh, sugan teh beak jeung balongna dibawa kabeh. Puguh tuh nya laukna nya balongna. Tapi dipikir-pikir mah masalah maneh teh sarua jeung masalah nu aing euy. Kumaha heg? Ya, maneh apalin tuh pepelakan urang nu di Gunung Layang. Baheula teh ku urang teh dipelakan cau loba urang teh. Heg bisa urang ek ngalah ka ditu. Eta beak da eueuh ku sanghara. Ting ku monyet ting ku jalma beakna mah. Lah, dararuka. Tos lah atuh tos. Lah, masalah marana mah eueuh nanaonan dibandingkeun jeung masalah urang mah lah. Kulan kumaha? Lah, lagi ganuh heueuh. Ieu, urang ya hayang jiga maraneh boga kabogo. Ulin jeung awewe. Tapi mun ngingetan kadinya teh sok beurih kana hate narangsa. Leng, khawatirnya dinyana. Bener ya mah. Ngenes. Hirup Ngenes hirupna teh. ya, geus atuh abi sarwiti. Tangda ieu alongan cung. Oh, oh jadi-jadiannya mending keneh ka anakna. Nah. Heueuh, hade atuh ka anakna ge sok atuh. Geus aya nama ya. Urang aya ide. Alus pokona idena. Naon heg? Ayeuna mah urang tatanya we ka Kibontar. Sugana bisa ngabereskeun masalah urang, sugana ke masalahnya dipilingkut. Pilinggut matamu. Emang ngadukunan deh di Bontar. Ih, cenah aya bae mah cek tatangga urang teh kamarin ka ditu. Mancur pokona mah. Ayeuna mah geus cuang ka ditu we arek. Lah, manjur. Da urang teh boga duit atuh.
Lah masalah duit mah engke gampang, anu penting mah ini tuh heula ka ditu arek kuat Nama tuh nam. gaskeun. Nama tuh lah Yuk. hayu. Dia atuh ya tak imah yang capek aduh hareuda. Enggak panas. Di mana ya? Di mana belah? Mana deh? Ya hareup ke kan urang poho di jalan ayeuna. Engko ujang mah di urang nanyakeun ya Di teh. mana? Lah sabar we lah sabar. Mereka mana ya? Punten bare tumaros. Terang bumina Mbah Bonteng tuh. Bah, bonteng, kelak. Nya Mbah Bonteng. Bonteng goblok atuh sia Bah, sih. bonteng, Bah kelak. bontar goblok. Bontar. Tuh, bah bontar. Bontar, bade. Oh, Bade naon gitu ya? Ada yang perlu gitu. Perlugi bade Oh. tataros gitu masak mah. Emang si bontar sok iya deh. Ih, Pan panjenengan itu. Saur nama? Saur nama osok kitu, Taros. sok diasaeun. Tuh, bumi nama pas di ditu. ngopa itu. Tanam pang diana tan ieu. Pokoknya nu ya. Nuhun. Sok we ieu. Ya anu juga. Siap-siap. Sok we sok. Ya, no ya. Nuhun, Aduh. siap. Aduh. Mohon informasi. Siap lah. Harudang, 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 panas, panas, panas. Harudang, 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 panas, panas, panas. Tah. Ieu mana euy? Euy, ieu tah. Anu nyanyi Tah, bener ieu mana? Kelak. Terlalu, terlalu, terlalu. Sang ini kan ada pokoknya orang ingat ya banget nama kumaha pokoknya. Sang asup heula sang ketok. Sok. Nah, ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sadaya jalma sih euy. Sadaya tamu sih euy. Bawa piduiteun ieu teh ya. Geus lila eueuh tamu ieu teh duh. Elah jang atosan sakedapnya. Abah ieu lah ya. Bebenah heula tempatna. Mohon atuh Mbah. Luat dari kuliah daguan di dieu. Coba lah mana dia. Panas. Boleh coba lo bati hayam. Anjing sih obat yang teu ngomong-ngomong. Tuh lah itu mah gua ini. Ini beunang. Tungguan we di dia. Jang. Bulan, Mbah. Tok kala lebet atuh, Jang. Mohon Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, jeung lobaan, Jang. Mohon pan Mbah. Cek saurang-saurang atuh ka jeroana, Jang. Ulah babarengan teh ieu geus panas yeuh, hareudang Abah yeuh. Kewe nungtu teh Ya, mohon saurang-saurang atuh, nya Bah. maksud Yuk. tujuanna nya. Mohon Mbah. Sok we sok. Eksa heula ya. Mana? Minta lah. Meter mana lagi? Aduh. Kumaha da Bang? Pangestu Jang. Di mana Ujang teh? Aya maksud tujuan naon ka dieu teh cenah Jang? Abi teh ti palihan landeuh bade nya kitu we bade tumaros kitu ka Mbah teh. Tumaros. Cik cenah. Aya kararepet naon Ujang teh ayeuna teh cenah ieu teh. Jadi kieu ya Mbah. Abi teh ban gaduh pepelakan tunu di Gunung Layang. Jadi kieu pan pepelakan teh tos sami seep bae ku sanghara kitu. Nya. Mantakan abi datang ka dieu teh bade nya minta pitulung kitu ka Mbah teh. Kitu. Benar. Baca kumaha ge sabenerna mah da. Kan ngetes we Mbah teh gitu. Maksudna nyaruakeun jeung anu aya dina pikiran Mbah ieu teh gitu. Nya. Gampang atuh Jang, masalah gitu mah. Meureun eta mah ku Mbah rek disaratan. Kumaha Mbah syaratna? Kela Jang. Urang impleng heula nya. Ari cek Abah mah meureun kieu ya.
aya nama meureun Ujang neangan tangkal hanjuang eta si kebon teh pelakan hanjuang. Mohon. Leres eta teh Mbah. Kitu. Bener Jang eta teh ulah sok nyangkal si teu percaya wae ka Mbah. Mohon Mbah atuh ke ku abi cobian saran nu ti Mbah. Sugan we kitu mujarab. Bener tah sok cobian aya nama anu sakumaha dicarioskeun ku Mbah teh. Mudah-mudahan hasil gitu. Nya Mbah atuh hatur nuhun nya. Ieu mah tekenging di tingali eusina gitu. Entong Jang. Entong lah Ya, Jang nih sok ulah. ngerakeun Di lah. tingali saalit ieu mah. Tung tingali eusina. Sok Ya. atuh hari kitu mah. Hatur nuhun gitu. Ke ku abi bade dicobian sugan we nya kitu aya memilikan mujarab nya Mbah. Nya nuhun atuh Jang ieu mah Ya. meureun ku Abah ditarima Ya, meureun. mohon. Nya mudah-mudahan meureun Mohon. Bah lu sukses lah eta Ya, saran amin, ti amin, Mbah teh amin. gitu. Sok bral atuh Jang nya. Ya. Mangga atuh nya Bah bade ieu heula. Ke. Mohon mangga sok mana rencanganna piwarang kalebet atuh saurang-saurang deui nya. Nya Mbah. Sok cenah tuh. Geus saya. Lah gitu we pertanyaan sok masalah mana caritakeun sok. Urang nungguan di Mbah. Assalamualaikum Mbah. Sok calik Jang. Mbah. Ari Ujang sih kumaha ieu masalahna ayeuna teh ka dieu teh. Jadi kieu Mbah, permasalahan abi nu salaresna mah permasalahan abi teh hampir sami sareng rencana abi nu nembe ka sumping ka Abah. Nembe. Nah, permasalahan abi mah dina balong Mbah. Abi kan usaha dina di balong melakan lauk gitu Mbah. Tapi lauk teh seep wae Mbah, kusero dipelakan sakintal, seep dipelakan 2 kintal, seep nu tungtung nama. Lauk teu aya, artos teu aya Mbah. Nya. Jadi abi ke teh bade nyuhungkeun ditulung ka Abah kumaha gitu supaya balong abi teh jadi teu kusero deui. Lah atuh eta si gampang Jang sarua meureun jeung nu tadi masalah nama gitu meureun sanghara keneh eta mah. Ari balong mah nya meureun ayeuna mah tinggal lamun embung ku sero mah tinggal pelakan sereh. Eta mah serehna mah rek dipapaikeun di sisi balong hade. Atuh rek dipelakeun di tengah-tengahna sing loba hade. Dek kakeum ku cai geuteunan naon eta mah Jang. Oh, mohon Mbah. Ari tos kitu mah abi tos apal saran ti Abang ke bakal ku abi dilakukeun Mbah. Mudah-mudahan we balong abi teh kusero deui Mbah. Nya sok geura kudu ngadangu ka Abah teh heeh. Ai geus dipelakan sereh mah dijamin 1000% moal ku sero ieu. Sok tinggal laksanakeun papatah Abah teh sing lancar kadar itu Jang. Sok bral. Hatur nuhun nya Mbah, ieu mah hatur lumayan we teh abi Mbah teh betong ditingali eusina. Sok Jang nuhun hatur nuhun pisan Nuhun, atuh Mbah. nuhun. Tong poho nya saran Nuhun, ti Abah nya. Nuhun. Sok. Assalamualaikum Mbah. Dan Mbah. Mangga Jang, sok. Calik Jang. Kumaha Ujang si ayeuna ieu pamaksudan teh? Anu tadi mah masalahna meureun nu kanu mimiti mah kebon, nu kadua balong, meureun ari Ujang maksudna naon ayeuna? Oke ya Mbah, abdi teh bade teh hoyong gaduh ka Bogo. Hoyong nyuhunkeun ditulungan we lah pokona mah, Mbah. Oh, pasti Jang. Siapkeun eta mah. Tugas Mbah bagianna eta mah. Sabar heula nya. Rada berat pamentana nu kieu mah geuning. Mbah kudu muntang tulung meureun heula ka nu kuawasa meureun ka Gusti Allah lah meureun kitu. Nya mohon sok Mbah pangusahakeun nya abdi teh pangnulungankeun we pokona mah. Hasilin pelangan Abah teh kieu Jang meureun ye. Ayeuna mah
ujang meureun ku Mbah di bahanan barang meureun baru rupaning Batu Ali tah meureun anu bagian awewe mah sigana mah ieu ku ujang tinggal di talian make benang paledokeun satarikna ka awewe kade poho ieu bawa di Batu Ali ku ujang insyaallah eta awewe teh geus di baledog mah udag-udag ka ujang Lah, nu bener mah. Keun tenang jang santai mohon ieu Batu Alina sok cana ku ujang kade poho papatah abah nu tadi ulah nepi ka pohonya sok ena mah laksanakeun oge gitu. Alhamdulillah atuh mah. Nuhun tos nungan abinya. Aduh. Di repot. Atuh mah ieu saalit ya abi lah. Kanggo Saalit keneh mah anu ieu ge geuning. Duh, ampun. Hatur nuhun atuh jang sok sing sukses, sing boga gancang, boga jodoh nya. Amin. Tong nganggur teuing gitu ngerakeun ku batur gitu jang. Sok bral. Manganya bade. Mangga mohon sok jang. Duh, euy. Rezeki poe ayeuna lumayan 3 amplop ya. Menang meureun keur meuli bako wae mah. Yuh, ampun teuing. Enggak say. Yuk. Itulah balik. Nuhun nya Mbah. Atur nuhun. Balong hasil. Aukna loba. Ieu mah tiba ka hasil. Boga duit. Nah, ieu teh tas di marana nu benerna ning jiga balarungah kieu. Nu benerna tas di mana ieu? Kieu ya mah. Pan urang ti tonggo di imahna Mbah Bonta teh katanya. Eta urang kita melakan sereh di balong. Mihna balong urang teh ku sare wae, da laukna beak-beak wae, unggal diplakan tuh da Dengek. Ieu, kenapa dengek? Sok euy dengekeun sok naon. Omongan urang. Ieu, ngaran-ngaran balong dipelakan ku sereh, heeh. Pasti da sereh ge moal daekeun. Lamun dipelakan lauk, heeh. Wah, piraku atuh mang. Heeh ning, sok pikirkeun kumaneh. Tapi sok arah-arah cek aing jawabanna. Tapi dah heueuh. Didenge eta nya. euy. Eta didenge. Didenge mang ku urang. Da aing ge. Eta maneh geus mere amplok deui. Enggeus. Parah bener. Euy ieu mah. Lah, tapi nak keuningkeun lah. Baegen lah, koeng ikhlaskeun. Heeh, geus ayeuna nu geus manggeus. Heeh. Ai maneh kumaha? Kitu panja bubuhan urang teh dak wae ku sanghara teh cenah mun embung beak wae pelakan ku hanjuang cenah ngomongna teh gitu si Terus? Mbah teh. Maneh ngadenge nya percaya eta? Atuh da si Mbah mah pinter. Sarua deui. Heeh. Ye, dengekeun deui Kumaha? aya mah ye. Ngaran-ngaran ayeuna maneh pelakannya jagong atawa sampo dipelakan ku maneh heug beak ku sanghara pasti beak. Terus eta dipelakan hanjuangnya. Heeh. Da moal daekeun atuh sangharana ge ding beukieun ge moal Lah sama nyanyahoanan. sok geura pikir ku maneh ye. Kumaha sok. Lamun arek ngirian wates mah heueuh kaharti eta teh dipelakan hanjuang. Kela. Tapi Eta ge heueuh. moal kabeh. Sok pikir ku maneh. Tapi heueuh nya dipikir-pikir mah. Terus pada eta bare upload ya. Enggeus geus mere. Jadi kumaha deh? Mati ngomong bisa uruiti. Yo, satenya bisa ruwiti. Jadi kumaha yuk. Ya, balak bisa ruwiti. Heeh. Mati apaleun bisa uruiti saha. Yuk, kumaha deh? Janda galak kata si. Yo. Mari cicas mah. Oh, si Casno ge lah siapa bejakeun lah, bejakeun. Ya. Gitu euy, kala. Udud ya, udud. Kalau naon gitu. Aduh, itu. Aing nu eta na ketuaan aing sih. Sakieu nya tiluhanan Nanti adanya ulah bekerja ka si eta. Dari kumaha deh? Goceng si nepi ka mana? Ising nepi naon goceng. Ada deui atuh, urang motor mogok ieu. Ya 2 poeun mun 2 poe teh mayar deui.
Poin bejakan ka bisa sarwiti. Jadi emang kumaha sarwiti dia? Galak, tukang mencit jama, sarwiti mah. Bising hayangnya homa. Ye, apa lu? Lo gitu ai sieuan. Wah, eta Bener deh. piceuna tah sambeuna sini. Kanyahoan lah. Masih nangis senang lian tuh kita nangis nih. Tuh, ada ieu meureun. Ada yang mau. Oh, beja-beja. Beda sih. Awas, awas. Bayar dewe suka urang. Tah. Ari ieu maneh kumaha ya? Ye, tadi teh urang teh ibarat batu ali nya. Jeung naon eta teh kagunaan? Si batu ali teh ditah di talian ku si Abah teh. Kalian. Heeh. Tah dibaledokeun we ka awewe. Tah. Geus dibaledokeun teh bawa lompat. Jamin bisa di udah awewe ieu mah yakin. Wah, manya. Percaya. Bener ya. Bener Bener wae. juga nama. Lah, tapi heuh si ieu mah jigana teh katipu tuh. Udah bener juga nama. Batu alina ge jiga sakti ieu mah euy. Tempo nama. Itu tempo meni caangkieu Merah beurang. deui Nah, mah. sok ayeuna mau cong buktikeun. Jigana bener teh juga aing. Wah tuh da awewe ge na mah. Buktikeun ayeuna mah sok. Wah. Awewe ge. Tuh awewe gelis jigana euy. Sok buktikeun. Ya, oh bener henteu. Bener aliana. Bener. Tengah yang apa lah ya teh Udah shot nih. bener. Bener aliana. Bener. Sok talian. Cina ngaliwat lah ka dina. Mau nyerikeun teh. Nah, untuk teh. Teh, wae teh. Pokoknya Boh. Wah. Akan dah, aing ge. Nu teh katipu ieu. Batu ali. kaneng kehead. Anjing. Kebentar goblok. Apes aing. Goblok. Mayan tilu amplop rezeki takan kemana orang bukaan hiji-hiji cik anu tadi ya tinu balong tinu kebon teh ya cuang tempuan astagfirullah coy oh ini kita budak teh ya jadi usiaan sih nya aduh aing mah pohoeun meureun hampuraeun da ngaranna ge budak meureun heueuh cik anu tinu balong atuh cang tempo meureun aya anu ieu mah suga aya rezeki kami la ilaha illallah teuing anger pohoeun ieu mah eueuh handeui wae aya geuning nu ieu mah 5.000 mah lumayan geuning tapi dipikir-pikir mah sarua jeung ieu mah ngajual batu ali hiji tapi da rugi keneh aduh